Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-hadisu al-kunsi Abdi lam tasfurni idalam tasfur min azraita ni'mati ala yadrihi wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam alwas udma lana bi kulli ni'matin bal huwa al-izadu li kulli makhluk kama qala dul izzati wal zalal laulaka lama khalaqul abad. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa syarah bihi sadri wastamil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa karimna binuril fahmi wa ta'alaina abwaba fadlika wansur alaina khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahul kafi wa qasadul kafi wa wajadul kafi likuli kafin kafaniyal kafi wa nimal kafi walillahil hamd. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bismikal azam bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaj'alal khalqa mahabbatan wa haibatan minni bifadli walati adnan. Ba'da salam qoblal kalam ba'da tahiyatul mubarakah. Langkung dipayun urang sami munajat muji syukur kadat Allah anu maha gofur anu mafarin rahmat kalih ridho kalih panghampura ka urang sadaya. Mugia urang sadayana dulur-dulur nu di mana bae ayana. Mugia sadayana masih aya dina rahmat ridho kalih panghampura Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wahalna urang ngajalankeun tarekah dina syariat tarekat hakikat marifat tauhid ka Allah nu maha kawasa. Mugi-mugi singa jantan pambuka kana kabagjaan dunia rau akhirat. Alhamdulillah muji syukur deui urang ka Allah anu maha kawasa dipapainan sehat rohani, sehat jasmani, kalayan sehat
lahir sinarang batin mugia ditetapkan keimanan sareng kaislaman kali dipagehan ku akidah jika nyahukeun ku kamarifatan urang ka Allah anu maha kawasa sakedik demi sakedik urang ngajalankeun dawa nyaritakeun kana kamarifatan urang ka Allah anu maha kawasa urang caritakeun dina sapalihna kitab dirempetkeun jeung dalilna jeung hadis dicutat dina dalil tina Al-Qur'an dicutat hadisna tina kitab keur nganyahokeun mimitina urang kamarifatan urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud sinareng tujuan urang diberi bab kamarifatan supaya urang terang kana mana jalan balik urang ka Allah anu maha kawasa. Supaya apal asal muasal urang. Nah, di mana mimitina urang kudu nganyahokeun kana agama. Dina keterangan dicarioskeun awal dini marifatullahi ta'ala. Hartosna awal-awalna agama eta kudu marifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya naon, supaya apa urang kana silsilah jalan pibalikeun urang ka Allah anu maha kawasa. Ditebungan ti kiwari dijalankeun ti ayeuna urang bisi naon bisi lolong lamun teu dicaritakeun jeung teu diteangan ti kiwari di mana urang lolong ti kiwari berarti urang moal apa jalan pibalikeun sebab parantos diuningakeun dina kateranganna wa malam yakfirullah fid dunya fa kaifa yarahu fil akhirat. Hartosna sa anu lolong teu nyaho ka Allah keur di dunyana geus tangtu di akhiratna oge lolong. Da kumaha urang atuh hayang ningalina ka Allah hayang nyaho ka Allah teh keur waktu di alam dunia. Na kudu kumaha ningalina ka Allah ke di dunia mah kuayana sing jelas ku panon hate ru'yatullahi ta'ala fi dunya biainil qalbi nu hartosna ari ningali Allah ta'ala teh kudu ku panon hate sanes ku panon lahir ku panon hate. Kata-kata istimewa dijieuna ku Allah. Tina naon dijieuna hate teh. Dibedakeun jeung antara nu sanesna nyaeta hate mah tina lebu surga firdaus. Dijieuna ku Allah. Istimewa. Ngan keur di Allah ulah disarwakeun jeung naon-naon. Margi parantos diuningakeun dina kateranganna laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artina Gusti Allah teh teu bisa disarwakeun jeung naon bae anu aya di ieu dunya. Ngan urang ngayakinkeun jeung percaya kana yen urang usik malik jeung barobahna teh urang kalawan izin Allah diusikeun dimalikeun raga urang teh lintang kunu maha kawasa kunu nyieuna la taharaka jasad illa bi'niru la taharaka ruh illa bi'idnillah artina
obah usikna jasad kuru, obah usikna roh nyata ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon pangna kitu ieu nandakeun yen Allah ngabarengan kana dirina manusia sakabehna ka makhluk-makhluk. Allah ngabarengan beurang jeung peuting kajenting keur kumaha. Tapi ayat tuduh jalan dina Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artosna Gusti Allah teh babarengan bae jeung makhluk-makhluk. Di mana bae manehna aya, di anjeunna aya. Nah ngabarengan teh cara manusia, babarengan jeung cara babatulan sanes. Allah ngabarengan ka makhluk-makhluk teh nyaeta ngabarengan jeung kodrat irodatna Allah. Dibarengan teh ku kakawasaana Allah. Wallahu bikulli syai'in muhit. Gusti Allah ngalimputan asa kabeh makhluk nu aya di alam. Ngan deketna Allah ka urang sabab ngabarengan. Malah diibaratkeun ku deket-deketna Allah jeung urang. Jeung urat beuheung nu nganteng dina beuheung urang. Masih kene deket keneh nu nyieunna nyaeta Allah nu Maha Kawasa. Naon nu jadi dalilna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artina kami jeung maneh geus eueuh antarana deui. Deket keneh kami cek Allah ka maneh tibatan urat beuheung nu nganteng dina beuheung maneh. Deket keneh kami. Sabab maneh rasa kami, kami rasa maneh. Manusia rasa Allah, Allah rasa manusia. Naon nu jadi dalilna al insanu sirri wa nasiruhu. Hartosna manusia teh rusiahna pangeran. Pangeran teh rusiahna manusia. Di mana manusia geus nyaukana rusiahna Allah atuh bakal nyaho ka Allah. Di mana dasarna kuayana nganyaukeun ka dirina. Di mana hayang nganyaukeun Allah mah kudu nganyaukeun diri sorangan. Naon nu jadi dalilna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artina manusia artina sasa anu geus nyaho ka dirina tentu nyaho ka pangeranana. Kanyaukeun heula we diri sorangan. Di mana geus nyaho diri sorangan mungkin bakal nyaho ka Allahna. Artina kanu nyieun urang. Di mana geus nyaho ka Allahna pasti ieu jalma bakal ngarasa bodoh dina awakna. Nah anu ngajadikeun dalilna wa man arafa rabbahu faqad arafa jahilan nafsahu. Sasa anu geus nyaho ka Gusti Allah tangtu ngarasa bodoh dina diri. Teu ngarasa pintar, ngarasa bodoh we. Sarasa geus nyaho ka Allah. Rendah we. Nah dirinya kusabab penuh keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Keimanan anu teguh ka Allah. Rendah hati, tata krama jeung bijaksana. Sabab geus ngabogaan rasa nyaho ka Allah. Di mana nyaho ka Allah, nah mungkin bakal ngarasa bodoh dina diri. Di mana geus ngarasa bodoh dina dirina, pan diulik urang hayang nganyaukeun rahasia Allah. Di mana dasarna sababina dalilna tuduh jalan awali kulli kulu umatin wa rasulihi dina surat Yunus ayat 47 diterangkeun. Nu hartosna dina sakabeh umat pada kaletipang Rasulullah. Hartina rasa Allah. Di mana urang geus ngabogaan rasa Allah bakal urang bakal takwa hartina hayang ngabersihkeun kana kotor anu ngancik dina diri urang. Pan dipasieun kateranganna wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kudu takwa maraneh kabeh. Kudu ngabersihkeun kotor lahir sinareng batin.
engke marane tantu dipapainan ilmu ku Allah lamun geus bersih tina kokotor. Lamun aya nu ngahalangan keneh dina awakna dek asup kumaha. Wayana hese asup nyata wayana aya rareged keneh aya keneh kokotor. Lahir jeung batin. Lahir geus puguh kokotorna katinggal kurang. Batin hawa nafsuna urang can bisa ngakar kana hawa nafsuna. Di mana hawa nafsuna masih keneh kitu dek kumaha napunganana urang kanu maha kawasa. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa maqbaluna bi syakwatihi. Kumaha rek bisa lumampah nepangan Allah. Sedengkeun manehna diringkus ku hawa nafsuna. Dan umat tak ngajadikeun hahalang teh wayana eta hawa nafsuna. Di mana urang ngajilengitkeun kokotor-kokotorna mungkin urang bakal kapanggih jeung rahmat Allah, artina panya Allah. Di mana urang geus kapanggih rasya Allah, artina urang kapanggih urang rahmat Allah, urang bakal nyaho, bakal bisa maihkeun awak sorangan, artina urang bakal pae urang dina sajeroning hirup. Pan pas diuningakeun dina katerangan angkal maut to qoblal maut kudu bisa pae samemeh pae. Nu ngandung harti kudu bisa pae sajero hirup urang keur hirup teh kudu bisa pae. Artina kudu bisa manyang ka pangeto. Maksudna supaya keuna kana ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanes kanu mau tunggul ayat eta. Tertuduh jalan ka sarea. Artina pan asal teh Allah kudu balik deui ka Allah. Ka urang teh nepi ka dibeurik teh kana bab ilmu kamarifatan supaya hayang nyaho asal ti mana kudu balik ka mana. Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah teh kudu nyaho urang jalan. Kudu kumaha urang keur meunang keudana. Kudu iman anu teguh urang ka Allah. Sabab tina golongan iman dibarengan iman teh jeung tauhidna. Di mana urang geus tauhid dibarengan jeung marifatna. Di mana dibarengan jeung marifat barengan deui urang Islam anu saestuna. Kumargi tina iman tauhid marifat Islam teh rukun agama Islam. Naon ari iman teh percaya kalawan yakin. Naon ari ngaran tauhid teh tetep ajeg jejeg. Naon ari ngaran marifat teh nyaho nyata teu samar deui. Naon ari ngaran Islam teh suci sumerah diri salamet. Dan di mana urang geus suci sumerah pasti urang bakal salamet. Tamahan kurang teh ku hakul ya ayen. Naon hartina hakul ayen kakara dedeketan rerejengan. Di mana urang dedeketan rerejengan urang tingkatkeun kana hakul yakin. Supaya naon? Supaya geus deukeut, geus rejeng. Urang geus deukeut ieu teh. Geus rejeng. Di mana urang geus hakul yakin, taekeun deui urang teh supaya karasa. Kana naon? Kana marifatul ain. Artina kakara basa jeung carita. Di mana urang geus tinemu kakara basa jeung carita, sing nepi kana terakhir disebut marifatul haq. Artina geus nyata tetela karasana geuning urang karasa. Supaya naon? Supaya urang kaasupeun kana kumaula kanu maha kawasa. Dan nu kaasup kumaula ka Gusti teh nu asih ka babana makhluk. Nah, artina jalma nu geus nyaho hartina bener. Dan di mana geus nyaho hartina bener mah tara gampang-gampang nyalahkeun ulian. Jalma nu geus uninga ka Gustina tangtu welas asih ka abdi-abdina. Anu welas asih ka abdi-abdina saolah-olah ngabakti anjeunna. Hendak ulah waka ngaku tunggal jeung Gustina upami can welas asih ka malukna. Di mana urang geus welas asih ka malukna pek urang aku tunggal jeung Gustina. Sabab dina hate geus rasanya ka makhlukna Allah Subhanahu wa taala.
Dina naon ka panggihna? Pan dina agama. Bagi agama teh pan petunjuk. Jeung katerangan ti Allah geus diuningakeun pisafat hartina tina pikiran manusia pan datang. Urang geus boga iman bareng jeung ikhtiar. Dan di mana iman teh jeung ikhtiar, boga ilmu teh jeung diamalkeun sarua jeung kosong. Kudu kumaha iman dibarengan jeung ikhtiar. Ilmu dibarengan jeung amalna. Sabab saksi nu nomor hiji nu baris nyalahkeun jeung ngabenerkeun teh iwati hate. Najan pinter basa carita, ngareka-reka basa. Najan unggul dina catur, hate mah tetep nyaksian. Nu salah bakal celaka, nu bener bakal salamet. Cobi we lenyepan ku urang sarea. Akal jeung pikiran di kamu tekad di kamu tekad nu lempeng. Bener teu cukup ku ilmu nu luhur. Teu cekap ku paham nu batambah angin ku kudrat irodat nu maha suci. Cek karaga mersi diri cek bahasa sepuh. Suci hati tatapan ada laksana. Sabina Quran harus diulingakeun wa asma'ihi ta'allahu abadan bikufrin. Hartina sing saha nu ngaji asmana bae tetapan kafir. Lamun teu tinemu barang dina wujud. Aku kudu kapangi kurang. Mun ngaji teh sing nepi kana datiyah jeung sifatiyahna ulah asmana unggul. Lagi parantos diuningakeun dina ayat Al-Qur'an. Di mana urang ngaji asmana unggul pan kasupkeun tetep golongan kafir. Kita tinemu mana barang dina wujud. Wujud mana? Syariat pangucap, hakikat pangambung, tarekat pangdangu, marifat paningali. Tak ieu seolah-olah rek nganyahukeun kana zatiah eta. Seperti salat subuh pan Nabi Adam disebut wujud, salat duhur Nabi Nuh disebut pangdangu, salat asar Nabi Ibrahim disebut pangningal. Salat maghrib Nabi Musa disebut pangucap. Salat Isya Nabi Isa disebut pangangse. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut rasa jasmani. Naon margina pangnanti dinya sabab Allah hirup Muhammad rasa adama adeg. Hirup kanyataan aya Gusti. Rasa kanyataan ayana Muhammad. Adeg kanyataan ayana Adam. Magi dina lalakon Allah Muhammad jeung Adam jeung nganyaukeun kana kamaripatan ka Allah teh bener-bener keur umatna nyata keur urang sarea supaya naon supaya urang jelas bisa balik deui ka asalna dasar urang ti akhirat balik deui bakal ka akhirat tah dikanyahokeun ti aya alah malaikat ieu bigepan Nabi akan mevelingan ke kanjeng Nabi Allah Adam kudu taubat. Wahai Adam, tauna Gusti Allah pan anjeun kudu ngalaksanakeun taubat. Rabbana dolamna angpusana dunubana lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna angpusana wa ilam tampilana dunubana lanakunanna minal khasirin. Eta bahasana. Seguga Nabi Adam taubat anu maha kawasa. Wayana digoda nyata ku ajazil. Mentak dosa aya dua rupa, dosa anu dihaja jeung dosa anu lain dihaja. Nu paling susah ditobatan, diistighfaran ku aya dosa anu dihaja dilaksanakeun. Beda jeung dosa anu lain dihaja. Aya dosa anu dihaja seperti idajil. Ngahaja idajil. Tak dilaknat ku Allah. Ai dosa lain dihaja mas seperti Nabi Adam. Wayana digoda. Usaha idajil. Kadituna urang nyaritakeun Muhammad.
aya Muhammad aya opat bagian. Aya Muhammad hak nu disebutkeun dat sifat rupina caang dumilang. Sagara hirup bibit nyawa sadayana tidinya tina Muhammad hak. Kadua Muhammad hakiki sorotna tina dat sifat bijil cahaya anu opat rupi. Naon anu cahaya anu opat rupi teh narun kahiji. Artina cahaya beureum. Kadua hawaun artina cahaya kone. Katilu maun cahaya bodas. Nomor kaopat turobun cahaya artina cahaya hidup. Aya deui nomor katilu Muhammad Harid. Artina rasa pribadi, rasa jasmani. Aya deui nomor kaopatna Muhammad Majazi. Rupana jasmani. Nu ditamsilkeun mim teh mastakana. Dina lafaz Muhammad. Na teh dada. Mim nomor kaduana. Teh udal. Dal teh sampean. Keur naon eta teh keur ngayakinkeun deuk ibadah urang ka Allah supaya datang keyakinan urang. Naon dalilna wa'bud rabbaka hatta yakal yakin. Artina sembah pangeran anjeun sing nepi ka datangna keyakinan. Kudu aina yakin sing sidik ka Maha Agung. Ulah dikira-kira, ulah dijudi-judi. Kuati yen Allah teh ayana di luhur aras atau di mana bae. Anu akrob jeung kakawasan Allah. Nu akrob jeung kakawasan yang agung. Hirup urang eta kakawasan Gusti nya eta hakikat Muhammad teh disebut hakullah, hak Allah. Hirup urang hakul adam, rasa jeung nafsu. Nyawa sifatna getih, nafsu sifatna hirup, sifatna cahaya, roh suci. Maksud digitukeun manusia wajib kudu percaya kana naon kana barang gaib, barang nu teu katingali ku mata pirin. Naon dalilna urang kudu percaya kana barang gaib pan hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dina surat Al-Baqarah pan diterangkeun. Nu hartosna nyaeta sakabeh jalma anu iman nekankeun ngabenerkeun sarta ngaku kana percaya kana perkara anu gaib. Lain juri unggul urang teh anu ieu mah nu nafal dina awak urang jeung aturan nafal Allah Muhammad jeung ada. Tapalkeun kana awak. Wallahu ghaibun. Al insanu ghaibun. Allah gaib, manusia gaib. Dicuta kurang supaya orang paham kana masalah eta. Nah kana kumaha urang ngabri urang kana asma nate. Lamun ngaji teh masing nepi urang sing kasakabeh. Dina asma napikeun sifat nabi zat teh kudu kapanggih ku urang. Seperti nu dikumpulkeun dina Asmaul Husna, asma-Na Gusti Allah sadayana anu aya 88 pan bisa diringkaskeun jadi aya 5 perkara. 5 bagian. Kahiji Asmaul Lizzat. Keur mana eta nuduhkeun? Anu nuduhkeun kana zat. Kadua Asmaul Sifat. Keur kanaon eta tuduhna nuduhkeun kana sifat. Katilu Asmaul Asma. Keur naon eta nuduhkeun kana asma. Kaopat Asmaul Af'al. Keur naon eta nuduhkeun kana af'al. Nomor kalimana Asmaul Jinsi. Keur naon eta? Keur nuduhkeun eta kana jinisna. Supaya naon? Supaya kapanggih. Ngan kapanggih eta urang tina kaiman urang, kayakinan urang. Mendak tina sapali faktor ulama salaf yen iman ayat 3 panta. Hiji iman taklid. Kadua iman idlal. Kaopat iman tahqiq. Katilu iman tahqiq. Naon iman taklid? Iman tina beja. Naon iman idlal?
naikna tinu kahiji. Naon iman tahqiq naik tina nomor kedua, artina geus gembleng, geus yakin kana dat sifat asma af'alna Allah Subhanahu wa taala. Mentak iman tauhid marifat Islam teh disebut rukun agama Islam teh nyaeta keur naikkeun harkat darajat supaya kapanggih urang. Artina kabuka. Sabab iman teh percaya urang. Kalawan yakin. Di mana orang iman percaya orang dibarengan jeung tauhid teh tetep ajeng jejeg teh. Di mana orang ajeng jejeg marifat teh nyata teh samar deui. Urang Islam teh nyata suci sumrah salamat teh. Sabab dina ieu faktor keur ngaberi kana sejarah eta. Di mana asal muasalna urang kanyapkeun eta aya dua faktor kapanggihna ku urang. Disebutkan aya dua faktor teh nyaeta kahiji urang sing waspada bahkan aya nu ngajalankeun kana kamujizatan aya nu ngajanu pagawean aya istijab sing sidik urang kana baga di mana urang geus nganyaukeun tina keimanan tadi hartina tina iman taklid jeung iman idlal jeung iman tahqiq bakal kapanggih mana anu istijaz mana jeung anu tina mujizat. Ari mujizat di mana asalna dua pangkat ieu teh. Hampir dua pangkat, duana teh sapangkat ieu teh. Upami teu tempat masa pali katerangan nerangkeun rijalu alam jeung rijalullah teh duana sapangkat. Nyaeta pangkat senapati cek bahasa semua. Hiji rijalul alam senapatina Allah nu ngagelarkeun ilmu dohir nu disebutkeun ilmu kadewaan. Di mana eta asalna gelarna eta teh Sayyidi Anwar nu disebutkeun istri Zadea. Kadua rijalullah senapatina Allah nu ngagelarkeun agama turunan ti Sayyidina Anwas nu disebutkeun mujizat. Sayyidina Anwas saha ramana Nabi Sis. Nyata ramana teh Nabi Sis. Nabi Sis di mana putra Nabi Adam berarti meureun Sayyidina Anwas teh incu na asika jeung Nabi Adam alaihissalam. Kagelaran mujizat mati dinya ilmu mujizat. Ada Sayyidina Anwar di mana? Sayyidina Anwar teh ibuna teh Idajil teh. Sayyidina Anwas mah nyaeta putri ti sawarga. Kumaha bedana ilmu izat jeung ilmu mujizat? Beda. Erek ngalatna oge pan. Bedana ilmu istizat jeung ilmu mujizat mah. Ilmu istizat mah teu susah napaanana. Asal percaya ge cukup. Cobi we gara kusadayana. Tek ngalap kana ilmu hitam pan teu kudu ribu-ribu asal percaya urang kana yeunana babari nerapna. Ilmu sihir babari nerapna. Asal percaya we urang. Beda jeung ngalap ilmu mujizat. Nah kumaha ilmu mujizat? Ilmu mujizat mah kadah digaleuh, dibeli kunaon? Kungirangan tuang leueut disebut tirakat, disebut riado. Sing taliti, sing sidik. Di mana usul asalna urang? Tadi mana urang geus nganyahokeun tina iman taklid jeung iman idlal jeung iman tahqiq engke bakal kapanggih. Ke di mana geus kapanggih eta pan ku sakuayana urang tina tauhid ma'rifat bakal kapanggih eta perkara. Mana nu bener, mana jeung anu salahna. Mana ieu ilmu tina istizazan, mana ieu ilmu kamarifatan disebut ilmu mujizat. Sing sidik urang teh. Tina Nur Muhammad Adam hakiki. Babakana Adam dunia, cahaya beureum disebut narun, seuneu, cahaya koneng, hawaun angin, cahaya bodas maun cahaya hideung turobun bumi. Kalimat caangna alif lam he. Allah dat sifat asma bakal kapanggih ku urang.
Hendak di antara segolongan para nabi pangabogaan pangkat seperti Kangjeng Nabi Adam pangkat napan Khalifatullah. Mau dijieun utusan ku Allah. Dina antara nabi anu 5 kagenep Kangjeng Rasulullah pan beda pan pangkat-pangkat. Pangkat Kangjeng Nabi Adam Khalifatullah. Pangkat Kangjeng Nabi Nuh Habibullah. Pangkat Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa pangkatna Kalamullah. Nabi Isa pangkatna Ruhullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkatna Rasulullah. Para nabi nu disebut dia, nu diluhur nu disebut dia teh parantos parupus. Saya para rasul mah tetep teu robah. Nepi ka kiamah oge teu robah. Sing apik sing telik urang. Catatan dina bahagian hak. Hade urang. Para nabi mah tos daya. Tos parupus, para rasul mah tetap teu robah nepi ka kiamah. Naon sababna? Pautusan ngaranna oge. An urang sing apik. Wayana urang diberikan ilmu marifat urang supaya apal sing telik urang catatan dina bahagiaan hak teh Rasulullah, rasa Allah, rasa manusia, rasa sejati, rasa jasmani, rasa pribadi sadayana pan goib eta teh. Rasulullah, rasa Allah, rasa manusia, rasa sejati, rasa jasmani, rasa pribadi sadayana goibun goib teu katingali mana para kan bakal karasa ku urang. Diberi ku urang tina naon pangna dicaritakeun. Bahkan diberinya urang ku ayana aya dalil. Tina naon Al-Qur'an. Dibarengan urang jeung hadis. Barengan urang jeung ijma, dibarengan urang jeung kias. Keur naon supaya nganyahokeun jeung pangabutuh urang. Di mana urang geus didobel ku antara dalil, hadis, ijma, kias supaya urang tetep urang kana nganyahokeun rasa eta, rasa Allah, rasa manusia, rasa sejati, rasa jasmani, rasa pribadina bakal nyaho. Kusabab urang dibarengan jeung dalil. Ai dalil pangandika Allah, hadis pangandika Rasul, ijma pangandika para wali, kias sategasna akal. Naon ari kafir tadi dia ku kafir masuk di beda-beda. Ku jalma mapan. Mata kurang kudu teguh. Keur ngamanaan eta, keur ngabedakeun eta. Ai geus urang dihompet mah ku antara anu opat perkara, insyaallah urang moal gaider deui. Da dalilna puguh, hadisna jelas, ijma'na puguh, da kiasna tina akal urang geus kapanggih. Tina naon? Hasil pikiran manusia urang. Da urang ulah tuduh urang ka batil. Oh si anu mah kafir ulah. Naon margina? Margi eta manusia Allah. Dan menurutkan beribados mapan ai ngaran kafir eta sategasna lain si itu, lain si ieu, lain si eta. Saha atuh tapi nyaeta jalma nu jahat keneh hatena jalma. Menurutkan cek ulama ahli marifatul haq kafir teh sategasna lain si itu. Lain si ieu, lain si eta. Saha atuh tapi nyaeta jalma anu jahat. Keneh ate. Di sagala bangsa oge aya tangtuna. Nah sababna dat sifat Allah teh bakal kanyaho. Allah nu bakal nganyahokeun kana sifat eta. Da pegahan beda nyingan dina Islam. Ari hatena jahat mah keukeul we. Dan bahkan nu bakal ditaros, nu bakal ditanya, nu bakal ngajadikeun saksi nomor kahiji nyaeta ku ayana hate. Ai hatena jahat nya meureun. Kitu teh ya di mana urang hatena geus teu jahat bakal nganyaokeun kana dat sifat Allah. Nah di mana eta teh zat sifat Allah teh hakikatna Muhammad. Sajatining syahadat jauhar awal,
sagara hirup bibit nyawa sadayana pan tidak. Tak urang gimana urang erek ngagelarkeun di nareka. Naon tarekat nang ilmu teh urang bener-bener urang ngagunakeun akal. Tina kias heula. Taikeun kana ijma barengan jeung hadis ke kapanggih dalilna tuduh jalan. Supaya naon sangkan aina yakin. Naon beda orang bakal kapanggihna di mana orang diaji KB insyaallah bakal kapanggih. Bakal bisa ngabedakeun we antara mana goreng anu jeung nu hadena. Mana nu bodas mana nu koneng. Bakal bisa ngabedakeun. Bujeng-bujeng ngabedakeun barang nu bodas jeung nu hideungna. Hirup jeung nyawa bakal beda. Bisa ngabedakeun. Naon atuh bedana hirup jeung nyawa? Gusti Allah mapai nyawa ka manusia teh dina urang mimiti ngabogaan rasa nafsu jeung kahayang. Nafsu nu opat perkara nyaeta nafsu amarah lawamah sawiyah mutmainah. Pan parantos kalangkung kurang dina sejarah eta. Nganyaokeun kana eta da barang mimiti ngubrag ka alam dunya. Pantena ari hirup mapan geus tibeh di itu urang teh hirup mah. Di jero beuteung inung oge geus bisa usik. Disebutna hirup suci. Geus hirup eta teh. Ngan can di nyawa. Ai nyawa ku ayana cek tadi oge geus kaluar nyata geus tepung jeung kontak sorotna nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gubrag galunya nyata tepung jeung cahaya nu opat teh. Kudunya urang ngarah kapanggih urang bisa ngabedakeun. Ngan di mana menurut cek ulama marifatul haq mah dina ngalaksanakeun ibadah. Oke, lamun urang teu nganyahokeun man dihukumanna teh sah. Cek hadis diterangkeun man sholat bila ma'rifatin latasihu sholatuhu. Jalma sholat teu kalawan marifat teu sah sholatna. Mendak diutamikeun menurutkeun ulama salaf. Sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangkeun. Malah Imam Ghazali nerangkeun panu tadi awalu di marifatullah taala. Eta dawan Imam Ghazali. Wayana masyhur Imam Ghazali nabi akan pohara sagala-galana wayana marifat bener-bener ka Allah nu Maha Kawasa. Jadi dina ibadah teh nabi akan datang keyakinanna. Lain dapur agan ibadah. Nabi ngabahasakeun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin teh. Bener-beneran nabi akan keyakinan datang. Dina naon keyakinan eta anu gaib di wujud manusia teh. Naon nyaeta dat sifat asmana Allah. Jadi hartina gaib teh sifat-sifatna hakikat. Dat nyaeta hakikatna Allah. Sifatnya eta hakikatna Muhammad, asmanya eta hakikatna Adam. Apalullah amanah Gusti Allah. Eta suci atina, suci ucapna, suci lakuna. Gimana orangnya suci lakuna, suci ucapna, suci atina, nya bakal terbang. Artinya bakal kapanggih. Jeung rahmat Allah jeung ridona Allah. Tanya tambah kapan. Mentak urang ku diwincik urang. Tak sameh urang ngawincik Gusti mudah kenyataan pangeran teh. Perlu dikanyahukeun heula urang. Pertanyaan-pertanyaan urang janda supaya urang kapaham jeung kacangkem. Jeung kamotivasi ku urang. Dasarna geuning ieu teh bakal ka mana jeung kudu kumaha. Jadi urang ulah babasaan unggul. Micingan dina agama, tapi urang teu nyaho hartina agama. Jadi urang kedah hafal. Naon hartina agama? Naon hartina agama? Naon ari hirup? Hirup ku hirupna, hirup ku nu hirup.
Harus urang tadi papai urang. Supaya naon? Supaya kapangih urang dipesek sadayana. Sahanu hirupna, sahanu hirup. Naon hartina kudrat, naon hartina irodat, naon hartina nu maha suci, naon hartina ilmu, naon hartina diri gama. Manusia teh makhluk nupang unggulna di antara di saantero makhluk. Naon unggulna manusia ti makhluk nu sejenna. Naon bedana hirup urang jeung salian hirup ti urang. Naon ari tetengger agama Islam sajabana rukun Islam jeung rukun iman. Rukun naon deui anu dikanyahokeun deui ku urang. Naon ai rukun agama Islam, naon ai paduna agama Islam terus urang ditokotekna. Naon ai syaratna Islam, naon ari batalna Islam, dina kitab naon pepekna caritaan jeung prak-prakanana anu diparentahkeun hukum syarat teh. Ulah cuman carita unggul jeung nyatana urang sing kapanggih pitudukna sing karampa rasana sing nyata ayana. Sapertos naon? Sapertos kajawab pertanyaan urang supaya naon? Supaya apa? Perlu ugi urang di pikiran dia mutan. Margina aya nu perlu ngagobahan keur kapayuna supaya naon? Supaya urang apal. Karena silsilah nah hirup urang. Seperti urang nyaritakeun para nabi disebutna naon? Para wali kaluarna naon, para mukmin kaluarna naon, ahli bid'ah kumaha, bangsa kafir kumaha. Apal urang. Di mana dasarna pangna supaya urang kana kitu? Supaya urang jejeg urang kana katahuan jeung kamaripatan teh urang terbuka. Seperti urang para nabi disebut mujizat, para wali kalau disebut karomah, para mukmin syafaat, ahli bid'ah ihana, bangsa kafir mujajilah. Rek iman ka Gusti Allah ngaos gadina bag-bagan urang ngawincik Gusti ngudag kanyataan pangeran dina alam anu tujuh teh disebut alam anu paduka langkung nyata alam ahdiyah, alam wahdat, alam wahidiyah, alam arwah, alam isa, alam azam, alam insan. Tidinya urang. Dikotek tak we urang. Tina rasa jeung rumasa jeung perasaan teh kapan. Di mana urang geus kapangi, insyaallah urang dina nyarita urang masarah langkah deui. Dina ngamanaan dina dalil dina hadis nerapkeun jeung ngajugjukeunana nuduhkeun jalana urang masalah deui. Naon sababna? Da dikotek takpan ku urang. Seperti urang nyaritakeun puji anu opat kan. Kudu make dalil urang teh nu puji. Supaya naon? Urang supaya jelas. Seperti hiji nyaritakeun puji qadim alal qadiman. Naon nu jadi dalilna? Basakeun dalilna urang. Supaya naon? Supaya kapaham jeung kaharti. Bisa mahamkeun ka batur. Naon dalilna? La ilaha illa ana. Hartosna eueuh Allah yanti aing cek Allah. Pan puji qadim al qadim artina muji Allah ka Allah. Dak dalilna la ilaha illa ana. Eueuh Allah yanti aing cek Allah. Sadua puji qadim alal hadis. Naon nu jadi dalilna? Ni'mal abdu innahu awam. Hartosna pangalus-alusna jalma teh anu sobar Gusti Allah muji ka abdina. Seperti para nabi anu pantos diuji ku Allah, dipuji ku Allah, ku kasabaranna. Urang diberi ku urang bisa, oh bisa da kudu urang kaberi. Kudu kabeh da urang ge hayang menang.
pangasihna Gusti Allah, pamujina teh Gusti Allah ka urang, hayang urang we. Dan boga puji mapan Allah, di mana urang ngalaksanakeun kana dalil innal ni'mal abdu innahu awam, insyaallah Gusti Allah muji ka abdina. Da para nabi beh dituna beh dieuna para aulia buayana boga pujian ti Allah. Kuayana naon aya teh dina laku lampahna, tekad ucap lakuna anu saestuna. Yang kenging pujian ti Allah. Asukan dalil inni mal abdu innahu awam. Nomor katilu puji teh hadis alal qadim. Naon dalilna? La ilaha illallah. Teu aya deui pangeran nu wajib disembah. Angin saha? Angin Gusti Allah. Ti abdi muji ka Gustina. Nomor kaopat puji teh hadis alal hadis. Naon menjadi dalilna? Zaidun karimun. Sundana jalma muji ka jalma deui. Eta disebat urang. Rek sadayana urang kana nganggo dalil. Maksud jeung tujuanna bahkan urang make dalil apanggih engke tina kias ijma hadis jeung bakal apanggih. Di mana geus kumpul anu opat insyaallah jalanna urang moal salah di bakal lempeng. Di mana geus lempeng nya mungkin bakal kapanggih rasa rumasa jeung perasaan. Di mana urang geus kapanggih rasa rumasa perasaan insyaallah bakal kapanggih sagala-galana. Urang rek ngawincik Gusti mudahkeun kanyataan pangeran ku pirang-pirang hadis jeung pirang-pirang dalil. Lamun teu dibari urang ku dalil jeung hadis teh kapanggih kumaha. Seperti kumaha contohna urang ngaberi urang kana kanyataan pangeran teh. Diberi di pirang-pirang hadis jeung pirang-pirang dalil. Hadis teh saringeun deui urang. Jeung dalil teh intipeun deui, diintip ciri-cirina. Disaring sari-sarina. Mun geus kaintip cirina sarta geus kasaring sarina, ciri teh jadi ciciren diri. Sari teh jadi sarining budi. Budi basa kanyataan ciciren diri sajati. Kapanggih ku urang tuh? Di mana urang geus kapanggih panggih ngawincik. Gusti budak kanyataan pangeran teh lain pagawean anu gampang, Pak. Gampang-gampang urang. Lamun ku jelema anu nganggo anu nganggap bangga mah nya pasti disebut hese. Sabalikna teu gampang-gampang acan lamun ku jelema anu kakotek tak jalan-jalanna ngawincik Gusti budak kanyataan pangeran teh moal ka udag ku jalan apal-apalan jeung galur doa-doaan. Teu cukup kudu cileukeun tel pojit bae, tapi kudu kalawan dibarangan ku jalan kautamaan nyaeta kautamaan lahir jeung batin. Babarengan lahirna seperti kieu, pagawean batinna seperti kieu. Ulah beda. Ari batin mah seperti kieu, ari lahir seperti kieu. Moal nyangkora kurang mah kapanggih. Dan di mana urang geus babarengan antara keutamaan lahir jeung batin bakal ditinggalikeun ku Allah sagarupana. Kudu sing puguh urang galurna, sing lincah kana tapakna. Nyaeta galur anu nuntun kana ujur napak anu duhkeun kana jalan. Jalan cukang kautamaan, tuntun kana karahayuan. Gesan kasalamatan lahir batinna. Di mana urang geus dituntun insyaallah kasalamatan lahir batinna bakal kapanggih. Naon ari Gusti Allah teh, naon ari pangeran teh anu bisa ngajawab dina pertanyaan ngan ieu jalma nu geus nyaho kana hartina iman tauhid makrifat.
lamun can nganyahokeun kana hartina iman tauhid marifat atuh rek kapanggih kumaha da geuning tadi oge kapanggih ku urang dasarna nganyahokeun heula naon hartina iman naon hartina tauhid naon hartina marifat Islam teh rukun naon rukun agama Islam teh naon hartina iman pan kapanggih ku urang hartina iman percaya kalawan yakin hartina tauhid tetap ajeg-jejeg hartina marifat nyaho teu samara deui hartina Islam suci sumrah salamat jelema nu percaya anu geus tetep anu geus nyaho jeung anu geus suci tangtu nyata ka pangeranana tekadna jeung lampahna saimbang bakal saimbang jeung naon jeung irodatna anu kawasa bakal satuju jeung Gusti Allah anu Maha Murah jeung Maha Asih. Upama urang hayang nyaho kumaha kodrat irodatna Gusti anu Maha Murah jeung Maha Asih. Urang kudu papai heula tina bag-bagan ilmu tauhid. Demi ilmu tauhid teh cokot patokan tina kitab Usuluddin. Tina kitab Usuluddin teh nyaeta anu medarkeun hal ihwal agama Islam. Ngadadarkeun kana kaayaan pangeran Gusti diwinji wiwitanana pangeran dipedarkeun dugi ka wakasanan kunaon ku pelantaraan bag-bagan sifat 20 dak diselang lain caang ti beurang lain caang ti peuting tapi caang nu dumelang lain caang paon poe lain caang bulan purnama tapi caang ati sajeroning eli datullah nuduhkeun yen Gusti Allah teh hiji sifatullah nuduhkeun sagala persifat nu digelarkeun ku Gusti Allah asmaullah nuduhkeun kana panjenengan Gusti Allah nu murah tur asih afalullah nuduhkeun kana padamelan jeung kakawasan Gusti Allah datullah teh nu ngayakeun sifat sifatullah teh nu ngayakeun asma Allah teh nu ngayakeun apa Allah tuh apa artinya jadi dasarna urang teh kuayana tina tadi teh nganyakeun tina iman nepiakeun kana mari insyaallah bakal kapanggih urang nu teu aya teh saca nama aya nu matak aya ngaranna sanajan disebut eueuh oge sanya nama henteu jauh tinu aya jauh wajib ayana mustahil eueuhna sabab sanajan eueuh nu aya tetep moal eueuh tah kitu sajabana sababna pangna Gusti Allah wajib ayana dimustahilkeun eueuhna teh aya teu kaleungitan ku eueuh jadi ku aya-ayana teh dak urang dietakeun naon atuh ari afalullah teh padamelan Allah teh afalullah teh amanat ti Gusti Allah kasaha amanat teh ka abdi-abdina kasaha abdi ka urang saya abdi-abdina pidituna nama padamelan Allah kadiana nama jadi amanat ti Gusti Allah ka abdi-abdina kudu kumaha abdu abdi-abdina teh kudu suci teh karena suci ucapna jeung suci lampahna dan nu mereana ge nu maha suci urangna urang kudu suci dan nu mereana ka urang nu maha suci jelema nu geus uninga ka Gusti tangtu welas asih ka abdina anu welas asih ka abdina saolah-olah ngabakti ka anjeunna ulah waka ngaku tunggal jeung Gusti upami acan belas asih kapada makhlukna di mana urang geus ulah asih ka makhlukna saolah-olah urang geus boga kasucian dan numikeun ka urang teh nu maha suci moal mikeun ka nu teu suci da hese nerapkeunana dan nu merena nu maha suci tak afalullah teh amanat ti Gusti nu maha suci kasaha ka abdi-abdina ai abdi-abdina kudu kumaha kudu suci naonana tekadna naonana deui suci ucapna jeung naon deui
jeung suci lampahna supaya kapangi tina eta. Di mana urang ngekapangi seolah-olah ngabakti, seolah-olah urang bisa ulas asih ka abdina, ka makhlukna. Catatanana dina pengajaran dina ilmu kamaripaten bisa dibagi dua bagian. Kudu kumaha ngabagina, hiji disebut marifatul ain. Haun hartina marifatul ain kakara basa jeung carita. Kadua marifatul haq geus nyata tetela karasa urang. Lamun hayang nyaho jeung bener karasa tunggal na kaula Gusti kudu aya tuduh disebut guru mursyid. Kembalikan ka urang. Supaya naon sangkan ulah aya akhirna nepi ka bekas nyalahan cek bahasa sabung. Sabab dina ieu pangajaran teh ngan saukur ku paribasa jeung carita bae. Tapi kudu kalawan make praktek nyata praktek pangajaran nunggalkeun kaula Gusti na supaya urang jelas jeung karasa jeung nyatana pagawean. Itu lamun upama memang urang hayang ngundang pengajaran disebut marifatul haq teh. Tapi upama ngan saukur ngundang pengajaran marifatul ain mah cukup ku sambat basa jeung carita. Cara ayeuna we meureunna. Ayeuna ge meureunna kakaek marifatul ain meureunna. Di mana urang bercarita hareupeun publik hareupeun saha-saha can dipraktekkeun kakaek urang kakaek marifatul ain. Dan marifatul haq dan marifatul haq mah urang teh kudu praktek hareuta urang kudu nyaho praktek pangajaran nunggalkeun kaula Gusti teh jeung Gusti kudu kumaha. Menjeng bahasa sapuh mah leleupeuteuun lelemeungan dipalar kejo poena dedeukeutan lerejengan jeung Allah sapopoena cek bahasa sapuh. Cek bahasa ieu nih. Supaya naon? Supaya kapaham jeung kanyahoan ku urang. Sahanu dibere marifat teh iwati Gusti Rasulullah. Nu diutus ku Allah Nabi aya 5. Tina sekian ribu nabi akan ratus nabi ka 10, nabi ka 25. 25 diolah dari nabi dipilih dari nabi ka 5 kagenep Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu 5 teu dibere iwati Kangjeng Rasulullah. Nama kita dibere iwati Kangjeng Rasulullah panu dibere marifat. Saha Nabi Rasulullah 5 teh di antawisna Rasul kahiji Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Begitu lahir Kangjeng Nabi Adam diciptakan ku Allah di surga Madadi, surga Ma'ad. Kumaha dawuhan Gusti Allah singkatna bahasa. Wahai Adam, dawuhan Gusti Allah maneh Adam dikersakeun ku kami jadi utusan. Kaya syahadatna keur maneh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adama khalifatullah. Tapi maneh ayeuna ulah hayang marifat ka kami. Kanyahokeun heula wujud maneh pribadi sabab wujud maneh eta kanyataan ayana kami. Naon nu ngajadikeun dalilna wallahu batnul insan al insanu dhahiruhu. Jeung maneh kudu salat 2 rakaat waktu subuh pikeun tumarima. Nah make salat subuh dikeun ka Nabi Adam sabab Nabi Adam kakaek dibere boga 2 naon sabab aya hiji boga nyawa kaduana boga wujud. Rasul nu kadua
Nyata Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam. Syahadatna Kangjeng Nabi Nuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh habibullah. Dawan Gusti Allah maneh Nuh dikersakeun ku kami jadi utusan. Tapi maneh ayeuna entong hayang maripat ka kami, kanyahukeun heula, kanyahukeun bae nyaeta dengi maneh dengi aing. Naon nu ngajadikeun dalilna sami-samian. Jeung maneh kudu salat waktu duhur lobana 4 rakaat. Keur naon eta? Keur tumarima maneh ka kami. Nah, duhur di kanjeng Nabi dibikeun Nabi Nuh sabab anjeun ngabogaan boga 2 ceuli jeung 2 suku. Jadi 4. Rasul nu katilu nyata Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kasahadat maneh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahimu khalilullah. Dawan Gusti Allah, wahai Ibrahim, maneh teh ayeuna jadi utusan, tapi mentong hayang maripat ka kami. Kanyahokeun bae heula paningal maneh, nyaeta paningal kami. Naon dalilna? Basyir jeung basyiron. Basyir basyiron. Anjeun pek geura sujud. Kudu salat 4 rakaat waktu asar ngaranna. Naon sabab nampangna salat asar dibikang Nabi Allah Ibrahim? Sabab maneh Ibrahim kudu teu marima ka kami ngabogaan panon 2 siki jeung leungeun kenca katuhu. Rasul nu kaopat Nabi Allah Musa alaihi salam. Gusti Allah ta Musa ieu syahadatna keur maneh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Dawan Gusti Allah maneh jadi utusan aing pribadi, tapi entong hayang nyaho kana dat sifat aing. Kanyahokeun heula pangucap maneh. Eta tegasna pangucap aing. Naon nu jadikeun dalilna? Alam mutakalim wa qalamallahu Musa takrim. Pek geura salat maghrib lobana 3 rakaat. Naon pangna salat maghrib dibikeun ka Nabi Musa? Sabab saperkara boga baham, kaduana boga lisan, katiluna boga hate. Rasul nomor 5 Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam. Saur Gusti Allah, wahai Isa, ieu syahadatna keur anjeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Dawan Gusti Allah, maneh Isa geus jadi utusan kami. Tapi teu kudu hayang nyaho kana dat aing, kanyahokeun bae heula napas maneh pribadi, sabab napas eta kanyataan hirup aing. Pek geura salat Isya 4 rakaat lobana. Naon dibikeun ka Nabi Isa salat Isya lantaran di maneh ngabogaan 2 liang irung, katiluna napas, kaopatna getih. Geus bukti sabab lamun getihna lampus, napasna oge moal aya. Di mana lamun tos teu aya? Nafsuna getihna, lampus, napasna oge moal aya. Buruk piangan. Nomor kagenep Rasul teh nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ieu syahadatna keur anjeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ngadawuhan Gusti Allah, Muhammad, bahasana Muhammad. Muhammad, maneh teh utusan kami. Kaing kudu maripat manehna. Sabab maneh anu pangdeuheutna ka kami. Naon nu ngajadikeun dalilna? Geus disebut dina Quran nyaeta al-insanu siri wa nasiruhu. Hartosna sategasna maneh teh Muhammad rasa aing. Geus tangtu kapan pangkatna ge Muhammadur Rasulullah. Ieu aing mere buruk.
Keur naon pikeun ke ngadeuheus ka hadrat aing. Jeung turun ka anak incu. Terus ka para wali sadayana muslimin, para aulia nu meunang pitulung Gusti malah tepi ka poe kiamat. Ieu urang kadirita ku Allah. Beda jeung Nabi nu sejen. Dititah ku Allah. Dia warang-urang. Jeung ka anak incu anjeun. Jeung ka turunan anjeun. Jeung ka umat-umat anjeun. Ka para wali nabiakeun kasadayana para muslimin. Mada kurang kudu bisa berdiri itu. Tinggal we urang lapad nabi-nabi anu bieu. Ti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, misalnya Nabi Isa sareng Nabi Musa. Sadayana panteng anggota jin iwati Kangjeng Nabi Muhammad anu nganggo tasjid. Sami sareng lapad Allah. Allah. Naon eta teh netelakeun carita teu aya deui yen Nabi Muhammad anu dipaparieun kunci keur ngadeuheus hayang agung. Jadi sanajan ayeuna oge umat Nabi tangtu bisa lamun kapanggih tasjidna asal suhud neanganana. Dibeulina kunaon ku prihatin. Kunaon deui tirakat. Kunaon deui riado. Puasa mutih sang dibarangan ku tekad jeung naon tekad ucap lampah nu suci. Sok bakal kapanggih ku urang. Lanyepan we urang. Malah mah saur sapu mah. Pan aya bahasa kieu keris manjing warangka, warangka manjing curiga pan. Cek bahasa sapu. Keur naon eta teh supaya kapanggih. Di mana urang kapanggih bakal karasa. Catatan hasil pribadi lamun ngelmu teh pan kudu kapanggih. Kaharti karasa jeung nyata. Kapanggih pituduhna. Kaharti maksudna, karasa eusina nyata ayana. Saha Allah. Insya Allah bakal kapanggih. Kumaha jalanna, neangan jalanna, torekat. Nyata carana keur nunggalkeun kaula jeung Gusti nyaeta reb sidakap sinuku tunggal. Amata ini panca indra nutupi babahan nawasa sanga. Sirna rasana bunga manahna. Mata ini matang perkara kapanggih urang rasana tadi. Dek nunggalkeun urang kaula jeung Gustina teh tidinya urang. Madak lamun ngelmu catatan pribados nyata kudu kaharti kudu kapanggih pituduhna. Teu ngarti tanyakeun. Sing kahati maksud jeung tujuanana. Sing karasa eusina. Sing nyata aya. Supaya naon? Supaya kapanggih urang. Di mana urang geus kapanggih pan urang moal nunjuk anu cek bahasa semua ulah nunjuk anu jauh ulah neang anu angga. Cuk-cuk badan sapujur kotek tak urang. Awak sorangan sing terbuka sing kapanggih karampa sarinding rasa ciri diri nu sejati karaton yang tegasna dat yang maha agung. Naon Baitullah anu sajati tempatna ngahampura dosa. Tadi kulon, tadi kidul, tadi kala, tadi wetan, tadi luhur, tadi hanap. Tapi dina naon, tapi dina hati anu suci disebut qalbu mu'minina Baitullah. Ingat ulah nuduh ka Allah kana wujud. Da Allah mah teu beunang disarwakeun jeung naon bae nu aya di dunia. Naon margina kapieulaan aya dalil laisa kamislihi sayun wa huwa samiul basir. Sumawona make nyamarutkeun kana diri nama. Hukumana oge pan bakal kufur. Manusia teu daya mah teu daya teu upaya. Kapan dina aya ge la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya teu upaya. Urang wajib neda dihampura ku Allah. Tapi Allah moal ngahampura dosa urang lamun indung bapa teu ngahampura karena dosa urang. Ka urang teu ngahampura.
Lamun urang teu maripat ka Allah kana sifat Gusti Allah bisa jadi akbar nage meureun ka mana mendi hare-hare ngaler ngidul. Tak ulah gampang-gampang nyalahkeun kana kaayaan nulian. Lantaran itu ieu oge acan tangtu eta mah angin Allah anu maha uningan. Ulah waka nyalahkeun. Cara eta ge beunangkeun ku urang. Oh, mau orang aya make aya dasar hayang kapuji mah urang. Ulah hayang kapuji. Naon margina lantaran jalma nu resep dipuji teh batinna mah lain untung, alah rugi. Ulah bosan-bosan nanyakeun lamun urang teu ngarti, tanyakeun we. Sabab loba tanya teh teu aya gorengna. Sarua jeung ngumpul-ngumpul bahan keur naikkeun derajat pribadi. Di mana urang geus daek katanya pantasa keur naikkeun ngumpulkeun bahan keur naikkeun derajat pribadi bakal kapangih. Ulah adiguna ieu aing pang akangna boga rasa pinter aing teu deungeun. Bisi naon bisi ti soledat nu akhirna mata kawalat cilaka teh ya urang. Sajabina ti eta perlu pribados jim kuring ngadugikeun piwuruk-piwuruk sesepuh. Saudara sepuh mah tata titi sopan santun jeung duduga prayoga kudu dipake ku urang. Gusti Allah wajib dipuji. Ibu Rama wajib dipunjung dipuja. Ka Allah urang sesembah. Ibu ti Rama ngalap mulus rahayuna. Sareng berkah salamatna. Ti leluhur teh para sesepuh urang ngalap bil berkah king karomatna. Jauhkeun urang tina syirik pidik jail nganiaya hiri dengki ka batur. Keur silih tulungan urang kudu silih tulungan. Silih titipkeun dirinya diri teh budi akal lantaran ti pada jalma. Ulah sok panasan ku milik batur matak ngarera hate sorangan. Panasan mah urang mah ku ilmu supaya urang naik urang ikhtiar. Jalma kudu rea batur urang. Keur naon keur silih tulungan, silih titipkeun. Keuna kana wasiat Kangjeng Rasul aksirul ma'rif fa innal mu'minina yasfauna yaumal qiyamah. Baik maneh kudu ngalombakeun kawauhan. Baik maneh kudu ngalombakeun kekenalan. Keur naon? Supaya silih tulungan, silih titipkeun, nya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Malah cek sebuah manggening bahasana teh eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa hirup katungkul kupati paeh teh nyaho di mangsa. Padahal hirup kudu ngabogaan pati paeh kudu nyaho di mangsa. Namun urang teh nyaho hirup teh nyaho hirup katungkul kupati paeh teh nyaho di mangsa nafsu nu mata kandung badan nu maka katampuhan. Nu tetegu ngukur kakujur ingkar titakabur betah nimbang-nimbang awak pasti insyaallah urang bakal maksudna bakal katewak. Matak urang hirup nu boga pati paeh kudu nyaho di mangsa di mana nyaho urang nimbang awak pasti maksud bakal katewak. Mimitian urang. Naon sababna? Sabab cek sapalih kaol urang ulah kamalina anteuing. Hendak ieu mah sanes papatahan, sanes mamatahan, nyaritakeun ieu mah kapan tadi oge lain mamatahan batur, estu mamatahan diri pribadi. Tepisan-pisan sejama mata nulian namun ieu mah silih waratosan. Tak hapunten we bilih aya nu karaos. Bilih teu keunaan jeung mamanahan jeung manahna. Mangga we ayeuna urang ieukeun deui.
urang silih buka RT, urang silih tulungan, urang silih dipikirkan. Jangan seolah-olah ia mah tambah lumayan kanggo pangeyet nafsu, panggeing pikiran, ancer-ancer lakuning hirup pelajaran urang ilmu syariat tarekat hakikat jeung marifat. Urang naon urang bantun anu pangringkes bae, ringkes diringkeskeun deui sanaos kitu ari ku jalma anu berbudi sareng anu berakal mah tantos aju dikuati. Biasa enggak kapaham kumana caang padang narawangan kasasat intisari na terbuka jalan anu sampurna patokan hirup mulus hurip muklis ulah hirup kususut hirup urujit piut karasana ayeuna we ku urang yang dikira-kira panayana mah urang teh keur hiji perjuangan beureuh Aku nama orang depan ayah bahasa berupat nabi kana patokan hirup mulus hurip muklis. Ayah nama orang teh hirup kusut hurip rujit riuh orang. Dibanding orang teh kunaon ku jalan syariat. Naon keur nyariatkeun ilmu syariat. Kudu nurut kana parentahan Gusti Allah. Sangat nu hakiki. Syariat nyata aya 5 ilmu syariat. Hiji kudu nurut karena parentahana Gusti Allah. 2 ulah saomong-omongna. 3 ulah satenjo-tenjona. 4 ulah sok sadenge-dengena. 5 ulah sok cacokot-cokotna. Itu syariat hakiki. Di mana orang geus make syariat hakiki taekeun kana tarekat hakiki. Aya 5 sami. Hiji kudu nganyaokeun dawuhan Gusti Allah. Kadua kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu diomongkeun. 3 kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu ditenjo. 4 kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu didenge. 5 kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu dicopot. Taekeun urang teh kana hakikatna. Di mana tah hakikat 5 sarua hiji kudu nyaho bener ka Gusti Allah. Kadua kudu ngomong anu bener. Ulah sagawe ya ulah sakadaek mun nyarita urang. Pedah orang kerja nu jauh di telepon orang. Nuju di mana anu telepon? Abdi makor di Jakarta masih orang di imah oge. Maka panggil ku urang teh hakikatna anu hakiki. Saestuna we urang. Sebab urang ingat kana Rusia tadi bahkan orang di barengan kudu nyieunna. Kapanggih engke hakikatna hakiki? Kudunya bener ka Gusti Allah. Kadua kudu ngomong anu bener. Katilu kudu nenjo anu bener. Kaopat kudu ngadenge anu bener. 5 kudu nyokot anu bener. Di mana urang mesti mojeng bener panaik kana marifat. Hiji nyare marifat masih nyaho bener tunggalna kaula Gusti. Jeung Gustina. Kadua sing nyaho bener bedana hade jeung goreng. Katilu sing ulas jeung asih jeung kapapada makhlukna. Kaopat kudu panjang ingetan. Kudu boga wiwaka pamilih. 5 kudu camplang wawanen puguh ngukuhan kanyataan ngalaksadina kaislaman kaimanan. Supaya naon? Supaya kapangi dina iman anu tadi teh, iman anu dina marifat iman anu 5 teh. Hiji iman taklid teh masih kene ulah ilu teh. Taekeun ku urang. Da geus kapangi tadi nang ilmu dina syariatan ka hakikat marifat teh geus kapangi ku urang. Ayeuna urang dina iman oge taekeun. Da urang teh asalna
Iman takdir artina masih kena ulah itu taekeun kurang teh. Karena naon? Karena iman ilmu. Ari iman ilmu naon hasilna tina guguru. Geus kapangih menang ngasih guguru teh urang teh. Ngan hayang ulah samar taekeun urang teh karena iman ayan. Naon hartina? Geus teh samar deui disebut marifatul ayan. Taekeun deui urang teh karena iman yakin. Artinya geus yakin karena dat sifat asma af'alna Gusti Allah disebut marifatul yakin. Taekeun deui urang karena iman hak artinya geus muraqabah, geus bisa netepkeun karena sajatina niat nyaeta itikad billah lillah minallah ilallah. Bakal kapangih dirinya urang. Di mana orang geus kapangi bakal nyaho kana roh anu 7 rupa anu aya dina awak sorangan. Dan naon tina billah lillah minallah ilallah. Kapangi ku urang teh. Tina hiji roh nabati teh, 2 roh hewani, 3 roh robani, kaopat roh imani, kalima roh idopi, kagenep roh jasmani, katujuh roh rohani. Bakal kapangi. Tak urang kapangina ku dasarna tadi nyaeta urang di pikiran ditaliti urang. Tak panambah keur panancep kana diri urang we. Tak cekrina dalil lagi anu pasti udingakeun walanaku malai salaka bi ilm. Tidak sama wal basara wal quada kulun ulaika kana anhu masula. Kernaon maksudna keur panancep urang panambah kana diri supaya kapangih geuning kapangihna eta teh ruh anu tuju ge tina dasar tadi iman. Tina iman takdir, iman ilmu, iman ayan, iman yakin, iman hak. Di mana geus iman hak kapangih tina antara billah minallah ilallah teh. Geus kapangih teh nyaman kapangih ruh anu tujuh rupa teh nu aya ngancik dina diri urang. Oh di mana geus kapangih roh eta geuning naon anu baheung teh bakal ditanya. Kabeh oge bakal ditanya. Paingan dina ayat Al-Qur'an diterangkeun walanaku ma laisa laka bihi ilmu inna sama wal basara wal quada kulun ulaika kan anu masula. Jeung poma maneh ulah rek tuturut kana sanes kara anu maneh henteu boga pangawruh perkara eta kana saestuna pangdenge panenjau patut hate teh kambahanana bakal dipariksa. Bisi kaburu dipariksa kurang dikotek takti ayeuna. Di mana geus dikotek ti ayeuna insyaallah urang bakal nyaho kana jalanna. Supaya naon? Supaya urang ulah lolong sebutkeun lolong ayeuna. Di mana urang lolong ayeuna pan bisi kae leuwih parah. Bisi kenakan dalil wa mangkana fi hadi amma bahwa fil akhirati amma fa'dalu sabila. Dina sing sanu lolong di dunya ka Allah nya di akhirna ge oge bakal lolong sarta leuwih sasar jalan. Kumaha kapanggihna urang keur eta? Keur ngamotivasina. Ngamotivasina saur sapalinna ulama pek urang gerakkeun dina ngajalankeun dana eta. Teu kapanggih ku ayeuna urang teangan urang teu peuting tengah peuting. Dina keur kumaha urang kapanggihna tengah peuting teh udang teu peuting. Sujud syukur ka Allah, salat tahajud atuh ngaranna. Pantes diuningakeun pandina dalilna wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asyaqa rabbuka maqaman mahmuda. Dina Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 78. Jeung dina sabagian peuting pragera salat tahajud minangka salat sunat keur maneh supaya pangeran maneh ngangkat kana tempat anu pinuji. Diangkat pula. Bacakan ku urang istighosah urang. Kenaon boga tujuan istighosah rek ngarakapkeun diri urang ka Allah nu Maha Kawasa. Bisi naon bisi tojo ieu.
urang teh jeung aturan. Sing nepi urang. Malapan diterangkan dina surat Maryam apa? Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nu dicanakeun ternyata kullu nafsin za'iqatul maut wala nabluwakum bisyarri wa khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dina surat Anbiya saban-saban jiwa baris ngarandapan paeh kami baris mapain cocoba kamarane usas ukas sedih jeung kabunga minangka ujian jeung kami maneh baris dipulangkeun bakal balik deui urang kana asalna supaya naon supaya urang kapanggih kabagjaan di dunya nepi ka akhirat teh dasana urang ti akhirat ka dunya ti dunya bakal balik ka asalna deui di mana urang geus kapanggih dasarna insyaallah naon sagala rupa urang bakal kapanggih kasadaran jeung kasabaran urang bakal dipake ti kiwari kumaha urang carana urang loba urang ngadeukkeun diri urang ka Allah Nu Maha Kawasa. Kunaon? Ku ngadoa. Kunaon? Ku istighosah. Wa qala rabbukum ini astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dina surat Al-Mu'min ayat 60 diterangkan. Geura ngadoa ka kami cek Allah. Tawan deh kami ijabah maneh saestuna jama-jama anu sarombong tina ibadah kami bakal asup kana jahanam dina kayan dihinakeun. Ngadoa urang teh istighosah urang. Saur Kangjeng Rasul melayu tihid dua ila wa qad ada lahul istijabah. Sepati-pati masihkeun Allah ka hambana. Kana daek ngadoa ajaba kami nu bakal ngaijabahna mere ka eta jamak nu daek ngadu. Maksud jeung tujuan nu pada inti yen urang rek ngarakatkeun diri hakikat Nu Maha Kawasa jembarna erek mukakeun jatining diri rasa urang ka Allah Nu Maha Kawasa. Bener ieu teh bisi salah mawana dibawa ku urang. Ira mawana tengah peuting urang seperti urang anu padu ningakeun dina ngalaksanakeun tahajud. Naon sababna? Sabab urang bakal diharewasan. Kami oge bakal dia. Manusia bakal dia. Dina hatena. Dina ayatna terangkeun dengan awalakun khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswis bi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jeung saestuna kami nu uninga kana sanes sekarang nu diharewaskeun dina hate lantaran kami deket ka mehna batan urat beheungna. Ieu urang teh ngaharewaskeun. Bang supaya kapanggih teh jalan-jalanana. Naon sababna lantaran kapanggihna? Sabab urang bakal kapanggih saban-saban dina ngajalankeun tarekat. Di mana tarekatna urang kapanggihna ku sabdek tadi urang geus kapanggih ti mimiti kiasna nepi ka ijma nepi ka kendali dari hadis jeung dalilna geus kapanggih di mana kapanggih eta atuh bakal kanyahoan sagala-galana di mana kanyahoan sagala-galana mungkin urang bakal kapanggih bagja dunya bagja di mana urang geus apa kana bagja dunya jeung akhirat atuh urang saolah-olah abdi urang baknya tengah bakti ka anjeun artina urang geus saolah-olah kumaula ka Gusti di mana urang geus rasa maula ka
diri ka Gustina berarti urang bakal welas asih ka hamba-hambana tegasna ka makhluk Allah anu aya di jagat raya ieu. Kumaha keur tarekat ngameunangkeun eta teh urang kudu barengan jeung kasabaran jeung katawakalan. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidanbika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dina Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 55. Kugituna masing sobar karena janji Allah teh hak. Jeung pek menta dihampura tina dosa maneh. Jeung prak geura sucikeun ku muji syukur ka pangeran maneh sore jeung isu. Angkat urang. Kunaon ku dasar urang ku kasabaran eta bakal kapanggih ku urang. Kapanggihna urang tina dasar urang ngajalankeun kana kasabaran jeung katawakalan. Dina perjuangan, naon-naon urang perjuangan, nah insyaallah bakal kapanggih ku urang. Ai urang teu perjuangan moal kapanggih ku urang. Rasa perihna, rasa deketna, rasa urang tajrihna diri teh moal kapanggih ku urang. Rasana urang kapanggih teh kuayana urang boga perjuangan. Di mana urang boga perjuangan, insyaallah perjuangan eta ngajadikeun toleran karena hate urang ke bakal nganyahokeun dina hate teh mana ieu anu bener mana jeung salah. Sabab hiji estu anu bakal ngajadikeun saksi anu paling utami ieun dina dieu teh kuayana hate urang. Dina sagalana urang ngajadikeun pang hate eta supaya dibersihan tina kotor-kotor eta kuayana urang takurub diri urang ka Allah anu maha kawasa. Kunaon kumang rupa-rupa urang babacaan dibacakan urang ka hadrat Allah anu maha kawasa. Sanes istighosah unggul kunaon bae urang. Ngalaksanakeun urang tawasul, ngalaksanakeun urang kumaha sholawat, ngalaksanakeun urang maca tadzkir tahmid tahlil jeung bangsana. Keur kumaha keur ngajalankeun kana tarekah urang supaya kapanggih yen tarekah eta geuning karasan aku urang. Bakal ngajadikeun kabagjaan jalan pibalikeun urang ka Allah anu maha kawasa. Begitu diantawisna para wargi, para jamaah sadaya nungupingkeun kana cariosan sejarah urang ngadegkeutkeun diri urang ka Allah, pamugi-mugi masih ngajanakeun wasilah terutami urang dibukakeun taufik sareng hidayah ku Allah nu maha kawasa, urang supaya urang bisa urang dibarengan anu saestuna sarta urang supaya urang kapanggih bagja dunya bagja akhirat kalasan kalaya balik ke asalna supaya ngeunaan kana ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun anu bakal asal ti Allah balik urang bakal ka Allah subhanahu wa taala pamugi sadayana urang sing diberkahkeun ku Allah sing kenging rahmat kali ridho Allah subhanahu wa taala naon sagalupa perjuangan perjalanan urang ya dina rahmat ridho mantena kalayan aya dina kamangfaatan kanggo diri urang sadayana kalayan aya manfaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wa ahlikum wa ja'alal arzaqahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.